Da urang mah urang tolabul ilmi anu sekolot mah nyaeta seperti urang ngukir di naon nulis dina cai. Lamun urang nulis dina cai nyaeta teu aya hampir tapak na acan. Seperti urang mah nyaeta daun talir, no daun tales nyaeta nibang eta hujan kena daun tales. Urang seperti itu sekolot. Beda ayeuna jeung urang alih cek sebagian keterangan lamun urang alih urang tolabul ilmi nyaeta kaya ngukir dina batu gitu. Nepi ka iraha oge kadang-kadang nyaeta sok ingat wae gitu lamun artina urang mudawama. Da kadang-kadang teu sakedik lamun jalmi urang alih nyaeta geus apal henteu diapalkeun nyaeta kadang-kadang sok kageunaan ku khilaf. Naon margina sabab urang mah geus dibatas ku hadis Rasul al insanu ma'alul khata wa nisyan. Manusia mah sok kageunaan ku kalpatan. Bila mana jalmi lepat nyaeta buru-buru nyaeta urang istighfar. Lamun urang kageunaan lepat nyaeta lepat jeung manusia buru-buru kudu nyaeutkeun pangampura artina menta pangampura ku kalpatan eta anu tos dilaksanakeun ku urang. Kumaha cenah lamun urang geus nyuhunkeun pangampura teu dihampura balikeun eta mah nyaeta urang dintampi nyuhunkeun ka Gusti Allah nyaeta pangampura. Da urang syariat geus menta pangampura jeung papada manusia lamun geus teu mah jalankeun kalpatan buru-buru we nyuhunkeun pangampura. Da urang mah